Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Layon budakna di Pulasara anu sacana anu datalatah heula ka Gayatri yang dina jarak sabulan bakal datang deui ka dinya. Ari Larasati anu harita dipangpalerkeun ku Sekar sangkan ulah waka babarengan jeung Surapatra karek aya balik deui sanggeus beres kajadian. Basa wiguna indit kitu deui Surapatra anu geus di Pulasara sakumaha mistina. Larasati ngajorowok anu saterusna kapiuhan bakat kuntes sanggup nerima kanyataan. Beda deui jeung Sekar. Hatena beuki ngahayab ku hiji ku dua. Lalaki anu disangkana bakal kapimiliku dirina nah betinggal ngaranna. Katambah anu jadi bapa teh kumaha nasibna deui. Nyimas Sekar kancana beuki nyedam kaceceb ka Larasati. Manehna boga pikiran anu nyalahan. Cek pikirna Larasati mawa sial pikeun kula wargana kitu. Kan sial Larasati balitungan jeung maneh bisa diengkekeun sabab maneh saimah jeung kuring tapi ayeuna si Darsena kudu paeh heula dina leungeun kuring. Awas ya Darsena, cek Sekar kancana dina jero hatena. Basa awak Larasati anu kapiuhan dibawa ka kamarna. Nyimas Sekar bisa pisan yang diwarana. Manehna milu rawah riwih badinahan picerikeun waktu milu ngararayang mawa Larasati ka jero kamarna. Tah dugi ka dinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mideungeuh kaayaan anu samodel kitu Nyimas Sekar kancana beuki ambek. Tuluyna mah murang maring sagala ditajongan naon wae anu nyampak di eta tempat. Sanggeus amarahna rada beak kakarak maehna balik deui ka imahna. Hatur nuhun Kang Sule. Sanepina ka imahna deui manehna tuluy sasadu kanu jadi indungna. Nu teh lian iwal ti Nyi Gayatri teh. Yen manehna geus buleud patekadanana rek maehan Darsena. Tapi indungna teu panujueun mitra. Ulah Nyai, ulah. Lain bagian Nyai kikituan malain kudu karunya kambu keun antepkeun meureun ieu geus jadi nasib urang Nyai, cek Gayatri nyarita ka Larasati sangkan ulah ngabahayakeun dirina. Anu keukeuh hayang males pati ka Darsena anu geus ngahianatna. Teu tiasa kitu wae Umi. Manusia siga si Darsena mah kudu dibere pangawarah. Geugeuh kana pamadeganana.
Bedog geus disoren bedog panjang. Papakaianana dina wanda jawara wanita dina zaman harita. Maniku tegep nakeranan. Manehna geus buleud hayang males pati kadaresena jago pukul anu dititah maehan. Adi angkat na tea anu geus ngahianat ka dirina. Tug nyilakakeun Surapatra katut bapana. Mitra atu ariku kekeh wae mah akhirna indit wae manehna teh. Gayatri teh bisa nahan ngan saukur bisa ninggalikeun wungkul. Ngagajlang ninggalkeun imahna deui. Kaum dangu ti indit tepuguh anu dijugjug. Manehna bingung kamana neangan Darsena. Nuturkeun kamana hatena we akhirna mah. Tapi mitra teuing kudu kitu jalana atawa geus diguratkeun kitu kuduna. Larasati bet diparengkeun panggih jeung Sekar anu harita keur lempang rek ngajugjug ka imahna. Are ka mana maneh? Sekar nyarita keur mah nafsu ti tadi keneh katambah ayeuna panggih jeung Larasati. Anu cek pamikirna sakabeh kajadian nu tumiba ka kulawargana. Nya Larasati pisan nu jadi ruruhitna. Larasati nu mawa mamalana. Ditanya tereges kulancek angkatna Larasati kerung betara ti sasari. Aya naon atuh ieu teh acek? Tanya Larasati bingung. Sakabeh kajadian anu tumiba ka keluarga kuring. Nya maneh pisan nu jadi ruruhitna Larasati. Maneh mawa mamalapikeun keluarga kuring. Tembal Nyi Mas Sekar. Ngalenge kitu sontak Larasati leuwas anu lain dikieuna. Nyaan acek mah tega. Dosa naon atuh Kang Sura ka acek? Nah bet kudu kieu kajadianana acek. Kang Sura teh boga dosa. Tapi maneh cukang lantaran anak. Sakabeh ieu kajadian Larasati, lamun ama henteu mulung maneh ti leuweung kesang tukang Sura milih kuring. Ya dengekeun Larasati. Kuring ti leuletik geus ngarepkeun Kang Surya adalah anu baris baturan kuring. Dina nyorang ieu kahirupan, tapi teh laku hadirna maneh jadi ruksak impian kuring ruksak. Kang Sura milih maneh anu henteu puguh asal usulna. Sia. Cek Sekar nyarita ditungtungan ku Nyi Duh. Mitra kaum dangu Larasati anu ngadenge caritaan Sekar samodel kitu bebay mehna jempe ngadon janteng badis arca. Henteu nembalan naon-naon ngan saukur seurik minangka jawabanana. Hatena pinuh ku rasa karumasaan. Jol narima kana sakabeh caritaan Nyi Sekar dina mangsa harita.
Cues ya. Cai panon buaya sia. Dasar budak lawang sia. Ayeuna Kang Sura geus eueuh di kieuna. Mata ayeuna maneh di podaran ku kuring. Ceuk Nyi Sekar kencana. Kalayan teu mikir deui. Kahanjeluna terus bae dilampiaskeun ka Larasati. Keukeuh cek pamikirna yen sakabeh anu kajadian alatan Larasati. Rasakeun ya sia. Hiya. Sebrut Nyi Sekar maju narajang. Langsung make tanaga anu sapinuhna. Demi Larasati anu harita reuas narima serangan dadakan samodel kitu, sontak mehna mundur sababaraha lengkah ka tukang. Kalayan teu ngalakukeun gerakan naon. Manehna teu hayang ngalawan lanceukna anu keur ngagigila. Tapi Nyi Mas Sekar terus-terusan narajang. Antuk nama Larasati ngan saukur bisa nakisan bari ngahindar kana pandarajang jeung serangan nu jadi lawan. Jeralit gilek plos seak leplos semuk gilek. Larasati ngagilek plos deui serangan Nyi Mas Sekar ngakan angin. Dina kaayaan anu samodel kitu Nyi Sekar asa dilerece. Sasat asa diheureuykeun. Asa dihina teh lain bebenjon. Sabab nu jadi musuh taya perlawanan pisan. Red Nyi Mas Sekar kancana nepungkeun kadua leungeunna dina dadana. Siga anu siap-siap nyerang ku jurus anu pangampuhna. Rek nyakalikeun. Tapi orokaya mitra. Larasati anu embung ribut jeung lanceukna manehna kalaka milih kabur ninggalkeun eta patempatan. Nyi Larasati milih kabur mitra. Kalayang awakna ngalayang ka luhur. Ngalewatan jungkrang jelang-jelang luluncatan dina pucuk dangdaunan. Kagunakeun ilmu pangenteng badana. Nempo Larasati anu kabur Sekar beuki muncak amarahna. Kalayan tetap pasini deui manehna geuwat ngagunakeun ilmu serangan jarak jauh anu sapinuhna. Mitra kaum dangu bet siga rudal mitra. Siga rudal peperangan antara Palestina jeung kaum Yahudi teh mitra. Seak jelegur kadenge sorana ngajelegur. Ibarat perang Ukraina Rusia. Burisat deui aya seuneu anu kaluar tina dampal leungeun Sekar tuluy ngagebur kalayan ditujulkeun deui nyurubuk ngajugjug awak Larasati anu keur netsean pucuk dangdaunan. Surti kana kaayaan anu ngabahayakeun dirina jorelat Larasati ngajorelat tuluy ngalepaskeun karembong anu meuli tina cangkengna. Maksudna marek ngahindar kana seuneu anu dikaluarkeun ku Nyi Sekar ku cara ditakis ku karembongna. Tapi orokaya mitra. Manehna rosa teuing ngaluarkeun tanagana. Gebur karembong. Hurung. Kabulan ku seuneu anu warna biru ngabelesat malikan ngarah ka awak Nyi Sekar. Wus bur we. Seuneu anu lain saseuneu-seuneuna karembong. Anu lain sakarembong-sakarembongna keuna pisan kana awak Nyi Sekar dina mangsa harita. Atuh jerit Nyi Sekar ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Awakna adu glajar kawas munding nu keur dipencit bae mitra.
kaum dangu awak Nyi Sekar kabelit ku karembong anu hurung. Manehna angger jejeritan tewasa nahan rasa panas anu karasa dina sakujur awakna. Mireungeuh kitu renjag Larasati ngarenjag manehna reuas nu lain di kieuna. Disangkana karembongan saukurna kiseuneu seot manehna nyirorot ka handap selek nece kana lemah. Acek, acek. Buru-buru nyamperkeun Nyi Sekar nu keur adu glajer. Tapi Nyi Sekar mitra sanajan dina kaayaan anu pikawatireun lain sadar tapakalakah beki tapi kalah ka beki noroweco mitra. Sasar omonganana ngandung pangjajaleh panghina ka Larasati. Basa harita ku Larasati awak narek dibawa ka walungan. Teku hante Nyi Sekar ngajorelat indit ninggalkeun bari dina kaayaan awak anu kaduruk. Acek, acek, cek Larasati gegeroan. Untung gana-gana ngudag kuring si Larasati. Lamun wani-wani ngudag aing rek maehan maneh dalo. Cek Nyi Sekar nembalan bari les weh jirimna teka tembong deui. Kusabab terus asup ka jero leuweung. Mitra kaum dangu Larasati ngan bisa ngaruk. Sangkan kesuwean do diri. Hatena jadi nyalahkeun dirina sorangan. Tuluy nama manehna oge lempang ninggalkeun eta patempatan. Bari mawa hate anu tunggara keur mah karek ditinggalkeun ku jajaka anu dipikat cintana. Katambah caritaan Sekar bieu anu cenah majarkeun manehna anu jadi sababna. Batin tekan diri rasa tewale tunggara. Batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasihate. Mitra kaum dangu basa Larasati lempang arek ngajugjug ka imahna. Ngajelengeng wae dina pangrunguna omongan panghina. Tilanceuk angkatna teh majar manehna teh budak pulung jeung manehna nu jadi sabab kulawargana jadi kitu nasibna. Akhirna mah terjadi weh balik ka imana teh ngadon mengkol ka jalan kenca. Lempang sakaparan-paran nepi kan teu sadar aya jungkrang anu basa eta mehna keur leutik ditulungan ku Surapatra teh. Kang Sura janji satya anjeun ka kuring dipegat ku nyawa Kang Sura. Di tempat ieu urang panggih nya di tempat ieu deui kuring nagih janji satya ka anjeun. Sanajan anjeun geus kaurugan taneuh beureum tapi dina kahirupan engke jaga urang bakal patepung deui Kang Sura. Pileuleyan Kang Sura, pileuleyan dagoan kuring Kang. Ketayap Larasati ngalengkahkeun sukuna ka hareup cungkrang anu lungkawing. Kalayan teu make ilmu anu dipibogana, sakabeh ilmu teu dipake, geus kitu mah ana gajlang bae mehna murageun maneh. Atuh awakna ngalayang bari mawa hate anu panasaran. Kalayan pinuh ku pangharepan, koleang weh awakna ngoleang kuprak. Awak Larasati nenggar cadas
beneran sirah na tiheula nepi ka bencar polona mancabura. Terus nama maut sapada harita. Batin cerik cirati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate sangkan tos sumoreang do diri hungkul tu duh diri wungkul tu genah kumaha nadangan huyung kumalayang ku kabingbang batin tekan diri rasa tewale tunggara Mitra kaum dangu kocapkeun Nyimas Sekar Kancana. Manehna oge sarua teu balik ka imahna. Seuneu anu dina awakna geus parem. Geus kitu mah mehna lempang asruk-asrukan terus mubus ka jero leuweung. Bari papakean anu sawareh geus kabeulem. Asup ka jero leuweung geledegan. Leuweung ganggong si magonggong panonoban sato galak tempat matuh siluman sileman anu barasa kasakan. Cag heula nepi ka dinya. Ayeuna urang selang heula caturkeun di tempat Raden Arya Sastra bapana Nyimas Sekar teh. Harita wanci maju ka peutingnakeun. Kaayaan anu sepi jempling rehe combrek teh tambah rehe bae kusabab taya pisan ka tembong aya jalma anu ngulampreng. Nu kadengengan saukur salah satu peuting anu reang patembalan. Basa keur ngarasakeun kasakitna anu kawilang parna Arya Sastra menang ilapat dina pangimpianana. Lamun Narasati geus eueuh di kieuna, ilapat anu datang ngaliwatan impian asa nyata ayana. Jelas pisan deui basa Larasati jeung Sekar keur parasea. Malah katembong oge basa Larasati murageun maneh ka handap cungkrang. Katembong oge Sekar nu geus kaduruk awakna terus asup ka jero leuweung gerot pika keungeun. Renjag Arya Sastra ngarenjag tuluy hudang nyakalikeun. Kesang ranung dina tarangna. Demi Gayatri anu keur sare tibra kageureuwahkeun milu hudang. Anu saterusna mah ngarasa reuas waktu diceritakeun ngeunaan ilapat anu kaalaman ku salakina. Penting harita duana teu bisa peureum deui. Loba pikiran ku itu ku ieu tapi aya anu jadi regreg pikeun Arya Sastra. Sekaterangan dina impian Larasati bakal dilahirkeun deui, maksudna bakal lahir deui di mangsa-mangsa kahareupna. Reinkarnasi teh dina mangsa 3 tahun sanggeus Surapata dilahirkeun deui ka alam dunia. Mitra kaum dangu, waktu ngan sajorelat sakocepat.
Sabulan teu karasa bakat ku betah hirup di alam dunia meureun kitu oge. Siga anu geus dijanjikeun Wiguna bapana Surapatra aya datang mawa Iber. Kabejakeun yen kamari basa lunta geuningan horeng manehna teh indi tatapa di Gunung Karang nu aya di wewengkon Pandeglang Banten. Nya tina hasil eta tatapa manehna meunang katerangan yen Surapatra oge sarua cenah bakal reinkarnasi bakal dilahirkeun deui. Tapi aya anu jadi aneh Kakang. Cek Wiguna. Nah hasil tina tatapa teh bet nembongan Nyai Dewi Larasati kancana oge ngilu dilahirkeun deui. Apa Nyai Dewi masih aya di kieu Len? Cek Wiguna nyarita dina paroman bingung jeung hemeng kanu jadi sobatna nu harita tatuna geus cager sabihari deui. Henteu lila Arya Sastra nyaritakeun yen peuting tadi oge manehna meunang ilapat ngaliwatan ngimpi ditetek taya anu kaliwat ti mimiti nepi ka akhir. Wiguna anu ngabandungan dari anak keur bari unggeuk-unggekan. Tah kitu Yai. Ayeuna mah urang tinggal ngajalankeun we. Sakumaha kuduna lakon kahirupan. Cek Arya Sastra mungkas guaranana. Mitra kaum dangu kocapkeun Darsena. Sanggeus kajadian harita basa taru ngalawan Arya Sastra. Maena oge nandangan tatu anu lumayan parna. Darsena henteu balik deui ka tempatna tapi indit ka tempat di mana manehna muhit jeung siluman oray. Tah tidinya manehna meunang katerangan yen dina waktu anu jaga Surapatra teh bakal dilahirkeun deui. Malahan ngeunaan Larasati oge dibejaan ku siluman oray guruna teh. Nu teh lian iwalti guru goibna Darsena. Mitra kaum dangu lalakon Darsena basa bade ngabinasa budak lalaki umur 3 tahun atos diguar dina episode anu sateacana. Darsena gaduh emutan yen Surapatra anu atos dilahirkeun deui bakal ngabahayakeun dirina. Kukituna Darsena kudu bisa ngabinasa Surapatra anu atos dilahirkeun deui jantan Suryana putrana Umi Dedah sareng Santana. Ngarengkarnasi Mitra balik deui ka zaman harita Mitra. Dina ratusan tahun anu kalarung Nyimas Sekar kancana asruk-asrukan ka jero leuweung geledegan. Bari mawa dendam ka Larasati. Sanajan seuneu dina awakna geus parem tapi seuneu dina hatena beuki ngababelah hurung. Sekar lempang bari awakna rarampeolan nu antukna gubrag weh manehna ngagubrag. Awakna nambru maring lemah. Antara sadar jeung henteu Sekar nyarita dina jero hatena. Tacan suni rasaning ati. Lamun aing kudu paeh di patempatan. Komo deui lamun acan bisa malas kasih Darsena katu si Larasati. Bakal paeh molotot aing kajen dedemit, kajen setan, kajen siluman anu bisa malas ka nyeri aing. Aing teu paduli najan kudu kawin ka siluman aing ridho. Bantuan aing, bantuan. Nah atuh Mitra. Sanggeus Nyimas Sekar nyarita dina jero hatena anales teh mehna langsung kapiuhan teu inget di bumi alam. Aya paribasa ngomong ulah saomong-omongna komo deui di jero leuweung geledegan.
nya harita oge kitu. Caritaan Sekar kadenge pisan ku siluman monyet anu ngagegeh di eta leuweung. Sapada harita dadak sakala langit beuki poek mongkleng eueuh bentang saeutik-eutik acan. Katambah lain usimna cahaya bulan. Seor 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 angin gede muteran sakuriling awakna. Cungungung anjing babaung kalayang weh awak Sekar siga anu mangku ngalayang beuki asup ka jero leuweung. Sup asup ka hiji guha anu dihareupeunana loba tatangkalan garede. Kuledag awak Sekar digolerkeun dina batu anu nemprak. Heuleut sawatara waktu ti harita Sekar karek sadar waktu panon poe geus mucunghul, panon poe geus moncorong. Manehna durat leret ka eta petempatan. Basa awakna arek nangtung. Jeletot we mitra. Ting jeletot karasa aya nu ngajedud sirah lieur sakabeh awak karasa nyeri. Ret meh ngareret kana awakna. Tatu anu kaduruk kakara kapirosea mehna kakarak sadar. Kocak Sekar ngocek basa ningali awakna. Pakulitan anu tadina bersih jadi hideung molotok jiih sawak-awak. Bari karasa perih anu kabina-bina. Bari humarurung mehna ngarampan beungeutna sorangan. Karasa anu molotok jeung perih. Sekar kokoceakan ningali awakna tong boronangtung dalah cangkat oge karasa perih nyanyautan. Dina kaayaan Sekar anu kokoceakan sup aya nu asup ka jero guha. Jajaka gandang awak jangkung gede rupa hade bari nanggeui rupa-rupa bubuahan. Salira tos gugah nyi Mas. Keun ulah kaloba usik. Cek si Jajaka nyarita ka Sekar. Di mana kuring? Saha anjeun? Di Sekar nyarita bari neuteup si Jajaka. Oh sanyana salira istirahat heula. Istirahat heula. Saat cantatu anu dina awak cager. Keun soal gampang ngeunaan saha kuring mah. Cek si Jajaka bari ngasongkeun bubuahan anu bieu dibawana. Mitra kaum dangu teuing kumaha caritana. Sekar siga anu kasirep nurut wae kana caritaan si Jajaka teh. Gek mehna maksakeun diuk. Nu teu lila ngahuapkeun bubuahan anu diasongkeun ku si Jajaka teh. Mitra kaum dangu kocapkeun Arya Sastra. Sanggeus anakna teu balik-balik antuk nama maung lodaya wulung maung goib kukutanana dibere pancen pikeun neangan di mana Larasati lahir deui.
Sekaligus dibere parentah kudu bela satya ka Larasati. Anu kiwari nalah Lastri. Anak nama Isah teh. Poe ka poe geus kaliwatan, minggu baganti minggu, beak bulan kurunyung taun. Nya dikersakeun. Dina 17 tahun lila anak kakara kapanggih, dina kayan Lastri keur lulumpatan, tina udagan juragan Mardi teh. 17 tahun teh lain 17 tahun ti harita. Tapi 17 tahun sanggeus 112 tahun mau nglodaya neangan. Nya dina kayan Lastri keur lulumpatan tina udagan juragan Mardi teh atau Darsena dina zaman baheula. Lieur teu mitra, liurnya ngabandunganana nya, wilujeng lieur we ah. Mitra kaum dang urang teraskeun. Sedangkan Sekar anu enggeus mapohokeun Surapatra, Jorojoy ingetanana balik deui alatan Surapatra alias Suryana ngurunyung datang kadinya. Sabab harita teh Suryana panasaran ku beja ngeunaan kagelisan Sekar teh. Pang-panganna mah beja ti Jujun. Anu jadi tumbal Sekar teh anu geus maot, nu geus taya di kieuna. Nu antuk nama tilu jalma anu aya pakuat pakaitna teh bisa panggih deui dina mangsa harita. Suryana anu acan inget sah dirina dina kahirupan saacana dibawa ku Nyimas Sekar basa arek ditandasa juragan Mardi teh. Mitra kaum dangu, kitu jujutan ieu carita. Ayeuna urang teraskeun deui kanu hanca nu geus lila teu diguarkeun punten. Ayeuna urang teraskeun deui kanu hanca nu geus lila teu diguarkeun nyaeta carita dina mangsa ayeuna. Darman, kuring mere pancen ka maneh. Ceuk Nyimas Sekar kabah Darman tidak hiji peuting. Oh, mangga Nyimas, mangga. Tembal Bah Darman kalayan Daria. Teangan awewe anu ngaranna Lastri. Cangkalak bawa ka dieu. Ceuk Nyimas Sekar deui. Mangga Nyimas. Ari itu Supra kumaha? Sahanya Supermi gitu, Supermi gitu. Cek Bah Darman. Lain Supra sia. Supra mah motor geudala. Pon kitu da lain Supermi. Supermi mah teh kata tadi teh ada Supermi tah. Tapi Surapatra adalah geus we hese teuing. Suryana gitu, Suryana. Oh, mun eta maksudna Suryana. Moal naon kitu lamun di dieu sorangan? Bah Darman nyaritakeun ka hariwangna. Kitu teh mah bisi Suryana kabur. Eueuh, waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.